mendak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sekaligus kabehaninya sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaz tukum mobil tu nikah biar saya bisa nangan nikah doang nah baca saloba-lobana cenah kiai kudu bisa sampai-sampai 4040 sebetulnya saminggu atuh saminggu 4444 kiai ku eta 4444 emang ku masih bisa bilangan kos itu sholawat kabehna aya 4444 sholawat kabehna sholawat dipuat di Dalailul Khairat karangan Sulaiman Al-Jazuli kamari jarah ka ditu ka Marrakesh ka makom Sulaiman Al-Jazuli nah eta nu ngarang Dalailul Khairat cenah urang mah moal maca sholawat nariyah lah deuk maca dalail masalah dalail sholawat nariyah panjang ting cenah nariyah mah kula mah deuk Ibrahimiyah bae nu sok dibaca bari nameh ngaji teh ayo sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama shallaita ala kita ke panjang ting cenah kieu kula mah deuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bae masalah da cenah kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad kieu bari ngedeng masalah cenah kula mah bari ngedeng ge lah deuk sameunangna hayu tungtungna teu maca ieu teh jelema tah asal geus ka dieu ge nyedak kana moal maca lain ngawungkulkeun di bagus-bagus edahan di rendah-rendah